Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Vanessa Oktavianti ti kelas 8B. Di dieu abdi bade nerangkeun ngeunaan biantara pikeun ngalengkapkeun tugas ujian praktek Bahasa Sunda tahun ajaran 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu dipika hormat, rencangan sadayana anu dipika cinta. Kahiji, hayu urang panjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala nu Maha Asih, nu Maha Weles, nu sawarasna maparan berkah ka urang sadayana. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia tetep ngalimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos mawa umat manusia tina zaman jahiliyah ka zaman nu caang ku ilmu pagaweureuh. Atikan teh mangrupakeun pondasi utama pikeun kemajuan hiji bangsa. Lamun hiji bangsa hayang maju, tantasan atika kudu diperhatoskeun. Dina kesempatan anu berharga ieu, abdi bade nyarioskeun ngeunaan pentingna atikan pikeun masa depan. Atikan teh mangrupakeun kunci pikeun ngahontal kasuksesan. Jelema anu boga ilmu bakal leuwih siap nyang hareupan tantangan hirup, bakal leuwih bisa milih jalan kahirupan nu leres, sarta bakal leuwih dihormat ku batur. Atikan minangka kunci kasuksesan. Upami urang ningali ka sakuriling, seueur contoh nyata anu ngabuktikeun yen jelema nu boga ilmu teh leuwih gampang ngahontal cita-cita. Sapertos para ilmuwan, dokter, insinyur, sareng pamimpin di dunia ieu. Aranjeunna sadayana sukses sebab pendidikan nu luhur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kantos ngadawuh tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hartina diajar teh teu aya tungtungna, ti mimiti urang alit tapi kakolot. Urang kudu tetep ngalukukeun usaha pikeun namahan ilmu. Rupa-rupa atikan. Atikan teh hentengan ukur di sakola wungkul. Aya atikan formal, saperti sakola dasar, sakola menengah, nepi ka kuliah panggower luhur. Aya oge atikan non-formal, anu bisa didapat tina pengalaman hirup, kursus atau latihan di luar sekolah. Salian ti eta aya atikan karakter anu dicontoh ku kolot urang di bumi, anu ngajarkeun tata krama, saling hormat, jeung adab. Atikan teknologi. Tina zaman kiwari, atikan beki maju sebab teknologi geus ngamekarkeun cara diajar. Kiwari urang tiasa diajar hentengan ukur di kelas, tapi oge ngaliwatan internet. Aya rupa-rupa aplikasi video jeung kursus online anu tiasa ngabantu urang ngudag ilmu. Ieu kabeh kedah urang manfaatkeun kalayan bijaksana supados tiasa jadi generasi nu berdaya saing. Tantangan tina atikan. Sanajan kitu masih seueur tantangan dina dunia atikan. Seueurna barudak di pelosok mah kurang kesempatan sakola lantaran kaayaan ekonomi. Aya oge jelema nu kurang sadar pentingna diajar. Sok malapah gedah kana ilmu nu tos disayogikeun. Ku kituna urang sadayana kudu ngabantu pikeun meureun atika supados sadayana tiasa ngaraos pendidikan anu pantes. Peran urang tina atikan. Sakumaha murid urang kedah semangat diajar, hormat ka guru serta ngajaga kehadiran di sekolah. Sakumaha kolot urang kedah mere kesempatan ka barudak supados tiasa diajar kalayan tenang. Sakumaha masyarakat urang kudu nyiptakeun lingkungan anu kondusif pikeun diajar. Ku kituna hayu urang sadayana ngahijikeun usaha pikeun ningkatkeun kualitas atikan. Lamun atikan diurus kalayan serius, insyaallah bangsa urang bakal jadi bangsa anu maju, bermartabat serta dihormat ku bangsa sejen. Bapak Ibu guru sareng rencanaan sadayana, sakitu biantara ti abdi mugian tiasa jadi panggering supados urang sadayana leuwih ngahargaan atikan. Sebab tanpa atikan mustahil urang bisa ngahontal kahirupan anu langkung sae. Hapunten bila aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.